Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Haturan dulur bane sadayana wilujeng patepung dangu patepang sorak ngalangkungan jumantaranya. Dina acara anu maneuh nyaeta ngadongeng etang-etang mulangkeun katineng. Kalayan dongeng Sunda nu digarap ku Kang Yus dina danget ayeuna dina jejer carios Si Gobang yasana Asep Gun Majalaya. Dulur barani nu saat di kanca dangu nu satu baraya nu satia Kang Yus sateacana ngahaturkeun wilujeng tahun baru Islam hiji Muharram 1447 Hijriah. Mugia urang sadayana kabek ku kabinga sehat lahir sehat batin kalayan dina kayaan husnul khotimahnya. Aduh teu karaos geuningannya yuswa teh urang nambihan deui sareat nama hakikat nama ngirangan. Mudah-mudahan sing seueur amal-amal urang sadayana kanggo pibeukeun jaga. Ku kituna supados teu nyangkolong kana waktos sok geratatan-tatan manco dina radiona dina streamingna dina YouTube-na sewang-sewangan kaparayun sadayana derah. Si goreng eta dua jalma ternyata Ki Madapi jeung Ki Mirhasik anu harita teh sarua pamaksudanana jeung si Jubah Hideung nyata narek maluruh kaayaanana Rakaseta alias Si Gobang rek nyieun balitungan teh. Oh setan alas bener-bener meakeun kasabaran ieu manusia teh euy. Dewek oge sarua teh kungsi ngadenge kana ngaran sia duaan. Artina sia jeung batur sia teh lain jawara nu kasohor kunyuk. Oh, saur maju duanana lah. Ada hayang macak-macakana kahebatan jeung bangabisa dewek mah. Oh, Ki Jubah Hideung geus teu hayang ngalobahkeun deui carita dina sikap anu pinuh wawanen. Sukuna maju salengkah tuluy masang kuda-kuda rengkuh sayaga pikeun ngayonan musuh. Sawatara eta atuh srog Ki Badul jeung Ki Badil oge Ki Komod teu cicingeun tiluanana maju ka hareupeun Ki Mirhasik anu katampona geus taki-taki. Kurang ajar ya mah ya. Bener-bener geus hayang dipodaran saatinya. Dewek teu sieun aja beungeun sia jiga jurig oge euy. Hiat. Ki Madapi dulu barani. Hari tangan seput bae langsung ngagempurkeun peureup katuhuna. Rek dipake ngarempageun dada anu jadi lawana. Atuh sawatara eta peureup kencare ngabelasiur ngarah kana beuteungna. Tapi Ki Jubah Hideung memang lain lawan anu atah-atah. Nu teu bisa kabeunangan ku sakitu wae. Kalawan gerak anu kacida cepetna nanding kilat. Badanna nyaho-nyaho geus leungit tina panenjona Ki Madapi.
anu satadina dua peureub Ki Madhapi teh nu sacara bebarengan terek ngarahkan dada jeung beuteung anu jadi lawana atuh ngahakan tempat anu kosong Ki Jubah Hideung teh ngapung ka luhur awakna jiga lang layangan we sugan mah kalawan cepat pisan atuh plos dengeran Ki Madhapi teh ngeplos kalawan dina gerakan anu cepet sukuna ieu Ki Jubah Hideung teh deuk ngajejek kana sirahna Ki Madhapi nu aya di harapeunana oroka aya memang Ki Madhapi nu ayeuna mah beda deui manehna ngarasa aya samuran angin nu deuk ngalak kana sirahna ku kituna gilek manehna gilek plos atuh tungtung nama dulu barani tajongan ieu Ki Jubah Hideung ngeplos ayeuna mah Ki Jubah Hideung teh aya di gigireunana Ki Madhapi kalawan sikuna Ki Madhapi anu katuh hiuk deuk ngalak kana beungeutna ieu Ki Jubah Hideung nu aya di gigireunana tapi Ki Jubah Hideung oge atuh anu memang geus bakal nyangka yen bakal kitu kajadian hiuk peureub anu kencana ieu Ki Jubah Hideung dipake mapag kana sikuna Ki Madhapi harita duk atuh siku jeung peureub teh diadu jeng Ki Madhapi nyolonton ka hareup atuh sarua Ki Jubah Hideung ngarasakeun aya tanaga batin ka sidarohakan nalika peureub Ki Madhapi ditonyok ku mana teh beuh kurang ajar sia Ki Madhapi jeung Ki Jubah Hideung duanana sarua ngarasakeun aya getaran tanaga nu rohaka tina masing-masing lawana. Lumayan oge geuningan cek Ki Madhapi bari malik maju deui sia beuh kaetrukeun sakabeh pangapi sasilaing teh Ki Madnaon ngaran teh euy Ki Madhapi beuh Ki Jubah Hideung nyakakak tapi can geuleuh nyakakak Ki Madhapi ngan sprut peureub teh ngadius deui kalawan ngagunakeun ajian Braja Musti analanana anu kacida tarik nepikeun ka ngahiung eta sorana peureub Ki Madhapi teh dulur barani kalawan teu ngagerakeun badana ieu Ki Jubah Hideung mapag leungeun anu jadi musuhna teh nyatana ku guntingan di hareup leungeun katuhu Ki Madhapi anu make ajian Braja Musti teh ditakis nepikeun ka ngareuneuh ka handap tapi orokaya Ki Madhapi leungeun kencana geus teu bisa ampeudingan hiuk cebrot keuna pisan kana beungeutna ieu Ki Jubah Hideung waduh Ki Jubah Hideung ngarasakeun teungeulan anu kacida tarikna atuh kalawan dibarungan ku ajian Braja Mustina tapi dulu bani kituna teulilengan ukur ngagedegeun sirana balik sakilas suku katuhuna ngajejek kana beungeutna ieu Ki Madhapi anu harita deuk seuri pedah meunang lawan aku teunggal aduh kurang ajar ya duanana atuh cing dari deug jurur barani pajauh-jauh ari jeung ngarasakeun kanyari dina beungeutna masing-masing komo Ki Madhapi mah palebah gadona nu beunang katajong ku ieu Ki Jubah Hideung memang ngalengak jeung ngarasa nyeri mah tapi teu nanaon dalamun segenna kanu jama biasa mah geus tangtu kudu aya dipikeun ka caroplok wae mah huntuna malahan dipikeun ka beuheungna ge coplok tina tempatna tungtung nama dua anak ngajaran teng bari siap tina kuda-kudana bari jeung masing hati-hatena nyatana ngaku kana kaleuwihan anu jadi lawan harita Ki Jubah Hideung sakilat geus mancuhkeun di kuda-kudana kalawan sikep nu tenang jiga nu teu ngarasa naon-naon dina leungeunna teh nya kitu deui dina beungeutna teh wahahaha beuh sok katrukeun sakabeh wawasan sia teh bangsat karek sakitu geus sungar seungir jiga embe nya tos ngamuan bujur bikang beuh Ki Jubah Hideung ngalecek ka Ki Madhapi anu katampona masih kene muringis bari nyeklan gadona goblok sia manusia goreng patut memang na aing teh geus elek kitu ku sia yeuh hakan ajian aing nu bakal ngaramukeun da babatok hulu sia teh hiat cacat nyarita kitu seput beresat semuk peureub Ki Madhapi anu geus dieusi ku tanah ngajo sapinuhna teh kalawan ngagunakeun ajian anlan tibah karada harita keneh ngabelesat ngarah kana beungeut si Jubah Hideung kacepetan gerakna hampir teu katuturkeun ku panon lawan Ki Jubah Hideung oge surti
harita yen lawana teh keun rajangga manehna rikat maneh ngaredengkeun awakna ka handap bari ngirimkeun tajongan ieu kana karah kekemplongna Ki Madhapi subuk hiuk celeng. Ki Madhapi geus wurti waktu teungeulana poos manehna ngabangkieungkeun awakna kagegir plos atuh tajongan Ki Jubah Hideung ngeplos. Ki Madhapi teu ngaengkekeun nyerang deui manehna beureup kencana nyewuk deui ngarah kana sirahna nu jadi lawan. Ki Jubah Hideung nempikeun ka ngalenya apa tuh harita mah sabab kacida cepetna pisan eta gerakan teh anu antukna eueuh dicara lintang ti kudu ditakis eta beureup kencana Ki Madhapi teh hiuk tuk tuk tes pikeun kadua kalina dua kekuatan geus bantrok deui. Awak Ki Madhapi langsung ngacengkang sababaraha lengkah ka tukang sedengkeun ari Ki Jubah Hideung harita ge aya meureun dua lengkah mah awakna mundur ka tukang. Dulur barani boh Ki Jubah Hideung pon di kitu Ki Madhapi dua anana memang lain jawara atah-atah anu ukur mibanda sababaraha jurus maranehna ngarupakeun jawara-jawara anu mibanda ajian anu araneh tur langka nu jarang dipibanda ku jawara sejena. Dua anana geus pada nyangking ajian hebat nu hese pikeun pitandingeunana atuh keur deui manehna harita teu nyararang deui kalawan nu kacida ahena nepikeun ka teu katarempo jirimna anu cing belas dengan jiga baju nu kakalayangan ku cepet-cepetna dulur barani di dieu nanakeun ieu dua jawara teh memang lain jawara atah-atah. Samentara eta dulur barani Ki Mirhasik anu ngayonan 3 urang musuhna nyatana si Badul si Badil jeung Ki Komod dihurup manehna harita babalicetan jeung nakisan serangan-serangan si Badul jeung si Badil oge Ki Komod sanajan dihurup ku tiluan oge Ki Mirhasik nepikeun kadanget harita acan kungsi kabeunangan sakali-kali acan nya kitu di manehna geus bisa nyerang atawa ngarobohkeun nu jadi lawan-lawan sabab tiluanana oge sarua mibanda ilmu anu lumayan kacida. Harita dulur barani anu nyampek teh Ki Komod langsung harita manehna ngadiuskeun beureupeuna tuh ngabarengan jurus anu kacida de analeukeunana dek ngalah kana pali pisanana ieu Ki Mirhasik. Si podaran sia ke aing ceuk Ki Mirhasik. Alah modar sia ceuk Ki Komod bari nyebut teh harita manehna nyorowok bari saeutik oge teu kapalingan ku gerakan nu jadi lawana Ki Mirhasik harita ngagilek nyerong ngepeskeun panarajang sebrut beureupeuna ngadius dek mepeg kana hulu tapi Ki Komod ge cingceung manehna ngagentak loncat ka tukang atuh di dieu Ki Mirhasik nyusul tepus harita sameme manehna dek nyusul tepus di tukangeun karasa aya hiukna angin nyatana teungeulan Ki Badul atuh manehna teh jadi deungeul kaki Komod deh kapaksa teunggali pake nakis kana peureup anu ngadius ti tukangeun duk laju harita beunang katakis teungeulan ieu Ki Badul teh hiuk beureupeuna kagejerot kana pueuh ceulina Ki Badul tapi Ki Badul oge atuh lain jawara atah-atah muridna Ki Jubah Hideung teh manehna ngalaokeun awakna bari jeung nonyokeun di peureup kana beuteungna celeng Ki Mirhasik ngagentak ngajaul ngan orokaya peureup Ki Komod harita geus nyampeuk rek ngalah kana awakna ku kituna Ki Mirhasik manehna sameme bisa ajeg di kuda-kuda teh kapaksa we kudu motong ieu teungeulan Ki Komod gep ditewak atuh leungeun Ki Komod anu kenyebut teh laju dibetotkeun dibesotkeun anu antukna atuh Ki Komod jadi kabawa ku tanaga sorangan kalawan awakna jadi nyungkruk kabeneran teh dulur barani di handap teh aya tai kebo atuh teu ampeuh deui Ki Komod teh nyungkruk beungeutna kana tai kebo anu masih keneh ngebul. Alah, nah ieu teh aduh, alah, bau. Ya, anta bolu muning euy. Ceuk Ki Mirhasik nya kakak.
Tapi sabot keur kitu Ki Badil anu aya di gigireun teh kanyahoan dijejekeun kana cangkengna ieu Ki Mirhasik saya gebu atuh berengen namru kalawan kabeneran teh di babah dinya ge aya ti kebo anu hiji deui ngan maneh nama kena kana tai kebo na teh nyatana lain beungeutna tapi puhu ceulina aduh kurang aya ngabongohan sasetan sregedeg atuh mana langsung nangtung deui dulu barani dina kaayaan puhu pipi anu belah kenca jeung buukna kakenaan ku tai kebo atuh barang mana dek salawak dek ngomong deui teu antap warah deui Ki Komod amek meureun ti ditu namangan dirawu eta tai kebo teh dialungkeun kana beungeutna ieu Ki Mirhasik nu keur salawak atuh dulur barani daek teh daek Ki Mirhasik nu keur salawak dek ngomong teh bakat ku amek asup pisan ti kebo anu dialungkeun ku Ki Komod. Aduh ngawa ge teh isagan pait alah akan dia untung aing hunggul anu kakenaan ku ti kebo alah dulur barani Ki Komod ge tadina amek meureun manehna kakenaan ku ti kebo aya nempo musuhna anu jiga kadahar langsung ke kebona ngarasa bunga oge Ki Badul jeung Ki Badil nempok kitu anu tadina maneh dek nyerang nyakakak duana na seuri ngabandungan Ki Mirhasik jeung ngabandungan Ki Komod. Nah kayak kaporang teh kebo atuh euy ceuk Ki Badul. Heueuh nya euy deuh Ki Badil ge ngilu nyengir. Ki Mirhasik anu ngarasa amek harita nyatana dibaledog ku tai kebo ku Ki Komod harita maneh nyerang di ka Ki Komod anu harita geus nangtung geus ngajega kalawan beungeutna ramiping ku tai kebo manehna keur nyengir dek nyerang pisan mana teh jadi sabab ngadenge aya sora anu ngajelegur ret teh nyatana Kaki Madhapi jeung Kaki Jubahideung nu harita keur patutunggalan ameh bareng sararea boh si Komod boh si Badul boh si Badil ngalalieuk jeung ngarasa reuasna kana sora anu ngajelegur bieu nu tayalian harita teh Ki Madhapi ngagempurkeun ajian anelan pangwaris ti Bahkarata anu disebut nyatana ajian Pakudewa anu diserang nyatana ku Ki Jubahideung kalawan ngagunakeun ajian anelanana nu tayalian ajianana teh nyatana ajian kadal meteng harita Ki Mirhasik bari ngapung atuh ngagajleng rek ngarah kana awakna Ki Jubahideung ngagunakeun ajian Pakudewana atuh Ki Jubahideung rikat ngajaul badanna ka tukang kalawan dipapag atuh ieu jurusna atawa ajianana Pakudewa teh ku ajian kadal meteng anu ngajadikeun dulur barani aya sora anu ngajelegur pum kudrok kubrag tangkal kai anu gedena meh sagede beuteung muning teh harita rungkat jeung akar-akarna kalawan dina kaayaan tutung jiga nu tos diduruk kadibanan ku ieu ajian duana nu bentrok anu dipengkolkeun ka sisi kacidarohaka pisan dulu barani nepikeun ka Ki Jubahideung oge molotot nya kitu deui Ki Mirhasik nya kitu deui lainna oge nya kitu deui Ki Madhapi ngarasa aneh atuh tetela geuningan ajian manehanana teh bisa ditadah kuno jadi musuhna. Nah naonan satu bangsat Jepupugu ngadon ngaruksak kana tatangkalan dulu teu boga dosa tatangkalan mah ieu dewek di dieu cenah dulu barane ceuk Ki Madhapi sia anggur mah boh kurang ajar ieu lasara boh agi-agi aganun tetelos ya boh dulu barani dua jawara nu pilih tanding ieu teh antukna mangadon silih pencrong
Barijeng jika nu ngarasa capek red ka anu anak buahna sarua keur ngajara ranteng. Barijeng nempo kasih komod mah anu rametek ku ti kebo nya kitu deui Ki Mirhasik sarua. Antuk nama pok atuh ieu Ki Jubah Hideung teh nyarita ditujukeun ka Ki Madhapi. Boh, kelanan kidulur euy. Jika nama antara orang teh salah paham ieu teh. Boh, kuring basa tadi teh sabenerna mah lain rek ngajak keributan. Boh, mengkaca jalanan teh rek aya anu ditanyakeun. Boh. Kituna teh dulur Barani barijeng nurunkeun dua leungeunna anu tadi dipalangkeun di hareupeun dadana. Sikepna ayeuna teh henteu garang tur garihal kawas tadi. Atuh Ki Madhapi oge bari sarua nurunkeun sapasang leungeunna ngajawab kana carita anana ieu Ki Jubah Hideung. Udah bener dipikir-pikir mah deui. Naon pasoalana di antara urang nya teu pupugu ngadon patelak keributan. Istilahna mah marebutkeun paisan kosong. Kuring jeung dulu kuring teh minta ampura tuh. Karunya tuh geningan kunaon jika nu kutai kebo. Asik guna maneh. Tuh, kuku mah tuh beri tuh aya pancuran tuh. Ti kebo lah teh. Cenah dulur bari melong ka Ki Mirhasik. Nya Kang, kelado. Antuk nama atuh Ki Mirhasik jeung Ki Komod nyamperkeun kana pancuran anu kabeneran teu jauh ti dinya. Rek ngumah beungeutna anu rami pingku tai kebo atawa tai muning. Atuh si Badil jeung si Badul oge harita geus ngadeuketan ka Ki Jubah Hideung aya di katuhunana. Boh, yakeun bae atuh teu naon anu geus mah geus we nya. Lain kuring teh aya tanya kunaon ieu teh ka anjeun duaan teh. Boh. Tanyakeun naon acan ngawanohkeun kuring anu katelah Ki Madhapi yeuh. Atuh itu nu keur dicai adi sapur guruan kuring nu katelah Ki Mirhasik. Cek Ki Madhapi bari nyorongkrong ngajak sasalaman ka Ki Jubah Hideung oge ka si Badul jeung si Badil. Ki Mirhasik oge harita nyampeurkeun sanggeus buku mah teh nyatana sirahna anu pinuh rami pingku ti kebo oge harita ngasongkeun dua dampal leungeunna ka jalma anu tiluannya kitu di Ki Komod. Silih wanohkeun anu saterusna hamaranehna kabehana dariuk hanapeun tangkal anu ngarumpunduk anu aya di palebah dinya. Teu lila Ki Madhapi nyarita deui. Sok atuh ayeuna mah caritakeun Ki dulur. Aya tanyakeun naon? Pokna Ki Madhapi ngomongna teh Ki dulur ayeuna mah ka Ki Jubah Hideung teh. Boh, jadi kieu yo pangna kuring aya di jajaran megat anjeun teh. Kuring teh jauh ti wewengkon Galunggung datang ka wewengkon ieu teh. Kuring teh ngabogaan dulur adi sapur guruan anu katelah Ki Trogos Hideung. Boh, tah ieu murida Ki Komod dah. Sabenerna mah geus lila kuring ngadenge beja yen cenah dulur kuring jeung sakabeh anak buahna palastra ku saurang jalma anu lasi gobang. Tapi teu kabeh aya tiluan anu hirup keneh teh. Nyadana Ki Komod tidak resim jeung nu saurang deui. Tak kulantaran kitu panasaran kana eta beja teh. Boh, tak kitu pikeun ngabuktikeun anu sabenerna kuring ka dieu teh. Aya meureun kurang leuwih saminggu kuring aya di dieu teh jeung ieu dua murid kuring cicing teh di ditu we di tempatna nyadana Ki Trogos Hideung jeung Ki Komod jeung balad-balad nu lainna. Aibek teh bener pisan. Nyata geuningan bener dulur kuring teh ukur karingarana. Boh, patempatana geus diburak-balik ku eta manusia anu lasi gobang teh. Ukurnya satiluan we nyadana Ki Komod teh jeung anu duaan deui. Alah, atuh ku kituna ayeuna kuring duaan jeung ieu Ki Komod teh. Eueuh deui rek init ka hiji lemur tempatna anu ngaran si Gobang ngarepek hiji lemur babagan careuna eueuh. Cek tetanggana cenah geus lunta. Boh, jeung pi pamajikeunana kitu tah. Cik ari anjeun wawun teu kamangkeluk anu lasi Gobang teh. Boh. Cek Ki Jubah Hideung mungkas carita anana.
dulur barani nusaati kanca dangu nusatu hubaraya nusati ya sajaroni ngabandungan caritaan ti Ki Jubah Hideung. Ki Madhapi ungut-ungutan sakapeung gogodeg sakapeung kumecrek nepikeun ka si Jubah Hideung mungkas caritaanana teh anu tungtungan ku pananya ngeunaan wawuh jeung henteu manehna ka si Gobang teh. Ki Madhapi teh kalaka terus ungut-ungutan jiga anu teu mirosea kana pananya ti Ki Jubah Hideung teh. Untungna harita Ki Mirhasik nyigeung kana leungeun Ki Madhapi bari nyarita. Kang, kunaon ya Kang gak hayang ngedeungutan gitu. Itu jawab pertanyaan ti Ki Jubah Hideung teh. Nya hambur lagi. Ngalanya panteuing geuring teh deh. Asa tunuh oge deui kieu. Naon tadi teh anu tanyakeun teh? Pokna bari mencrong kana banget Ki Jubah Hideung. Pok Ki Mirhasik nyarita deui da karunya meureun ka Ki Jubah Hideung ari kudu malikan di pananya mah. Eta Ki Jubah Hideung teh nanyakeun ngeunaan si Gobang jelema nu ayeuna keur kurang sarua di teangan. Ceuk Ki Mirhasik ngajentrekeun. Oh, si Gobang. Atuh ari mangkeluk eta mah bisa sebutkeun musuh kebuyutan kuring Ki. Apanan ayeuna oge kuring jeung Ki Mirhasik teh sarua rek maruruh eta mangkeluk. Hartina pamaksudna Ki dulur deh jeung kuring sarua satujuan. Ari kitu dongengna mah. Ceuk Ki Madhapi. Boh, jadi anjeun kungsi bentrok jeung eta mangkeluk anu ngaran si Gobang tentu. Boh. Ki Jubah Hideung naneuskeun. Nya lain kungsi deui. Geus babaraha kali aya meureun 2 atawa 3 kali mah nyasik. Cenah bari ngareret ka Ki Mirhasik. Teuing atuh poho deui Kang, anu penting nama kungsi bentrok we. Heulah kitu dah. Pokona mah terus aya tujuan Aki jeung 2 murid oge Ki Komod ieu ari ka wewengkon mana atuh pikeun maluruh si Gobang teh. Ari sarua tujuan mah nya mending bebarengan we atuh geus jeung kuring. Atuh dulur kuring ye kumaha ye? Ceuk Ki Madhapi ngasongkeun paniatanana ka Ki Jubah Hideung. Boh, ari tujuan mah apaan tadi geus dicaritakeun ti mimiti ge. Boh, rek maluruh manusia anu lah si Gobang pikeun mangmaleskeun pati dulu saperguruan kuring. Boh, ari rek ka mana-mana namanya kumaha ceuk rengkasna suku we lah. Ngan kuring yakin najan eta mangkeluk anu ngaran si Gobang teh dina hiji waktu bakal teu bohong. Tah dina waktu eta kuring rek ngayakeun barhitungan nepikeun ka ngabina sageurna kitu dah. Boh. Tema Ki Jubah Hideung teu nyebutkeun aya tujuan ngeunaan manehna rek maluruh ka mana-mana nama. Nya, maksud kuring teh urang bebarengan we, lumampana. Apanan sarua jeung kuring pamaksudan Ki dulur teh. Ceuk Ki Madhapi nganyentrekeun. Boh, teu kudu bebarengan. Asa teu pogo aya lumampah di bebarengan kudu sajen mah. Tapi hampura lain ngandung harti kuring embung di iluan atawa di barengan. Boh, asa teu bebas dina nangtukeun sikep teh kitu tah. Boh, jadi sok we lah anjeun lumampah nurutkeun ka hayang anjeun sanajan tujuan sarua oge. Boh, da beda geuningan ka sang tukang nagelin. Boh. Ceuk Ki Jubah Hideung keukeuh dina pamadeganana. Tapi kumaha lamun saumpamana ieu mah hek manusia anu lah si Gobang teh kapilaan dibinasa ku kuring. Ceuk Ki Madhapi. Mimiti rada keheul kana omongan Ki Jubah Hideung teh. Nu saolah-olah teu nganggap sabelah mata ka dirina. Boh, nya tina naon halus we mun heus teh mah. Tapi da nurutkeun panampa batin kuring mah moal aya nu mampu ngayonan kana kahebatan eta manusia teh euy. Pang-pang nama kana Gobang kabuyutanana. Boh, entang ti kuring eta teh. Tema Ki Jubah Hideung beuki karasa carita arana nyepelekeun kana ilmu panemu jeung wawasan Ki Madhapi. Atuh sajongjonan mah Ki Madhapi teh nyarita deui sanajan hatena mamandang hal. Tapi da geus puguh Ki Jubah Hideung teh lain lawan nu enteng. Jadi kateu ari lamun harita manehna ngayakeun tindakan oge. Anu akhirna mah dulur barani Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik ngaraleos ti hareupeun Ki Jubah Hideung. Katut tilu baladna bari mawah hate anu ngagugudug ku nafsu. Istilahna mah amek nyedek tanaga midek.
Atuh adik Ki Jubah Hideung saleosna Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik ti hareupeunana teh manehna ukur seureutik bari pok nyarita ka balad-baladna. Dasar manusia licik euy. Hayang ngamang pageun aing hungkul deuleu. Marukan aing teu paham kanu aya dina pamikiranana. Alah, padahal anu sakalian mah tadi teh beresan Ki. Apa nu bakeun ajian anu katida hadena Ki teh. Tuman wae manusia seperti kitu mah. Da biasana sok alus hareupeun. Alah, atuh kangen masuk ngarah kana kalaman badur da deh. Ceki komod. Benar Ki pada papayan sakalian. Si Badul oge saolah-olah nyalahkeun kana di guruna. Acan wae geduna Badul euy, komod euy. Nya heueuh tadi oge dewek teh sabenerna lain teu mampu modalna eta manusia teh. Keun bae bare heula kesempatan. Teh mah lamun panggih deui kawa bari jeung songong nyaditana. Wah, kapaksa we ku dewek ge moal dihirupan kitu tah. Tah, kitu bener Ki. Terus rek kumaha atuh ayeuna urang? Aing rek kumaha tapi rek ka mana maluna nu kudu pandai nyarita Sate Badul. Nya maksud kuring teh kitu. Nya urang ngulikeun deui we lalambahan. Sakumaha pituduh teh satungtung acan peuting mah terus we urang paluruh kalabah ke luncuran yeuh. Lamun geus peuting ka karareureuf. Tapi aya rasaan moal lila ge bakal kapagih tah euy. Eta manusia nu si gobang jeung kabogohna teh. Cek Ki Jubah Hideung ngarasa yakin kana pangimpleng batin. Ya mudah-mudahan we atuh Ki. Keun bae lah ulah wakaku Ki Guru heula. Ngayonan eta mangkeluk mah. Kukuring duaan we heula. Asa moal sakumaha pangadewasana aing nulikeun pirasat kuring mah. Cek si Badul jeung si Badil silih reret nyeleungkeung. Ada jadi tadi sok ngambangkeun wae si laing ka Badul Badil yo. Dengekeun ku si laing. Si Telegos Hideung jeung sakabeh balad-balad teh lain jalma anu atah pangwarah madu ku ilmu. Atawa hengker ku wawanen. Tapi abadan gabung dianana bisa diparagat ke nyawana ku eta manusia anu nalah si gobang. Artina eta manusia teh memang lain handap-handap tingkat kehebatan ilmu pangawaruhna jeung kasaktena ngarti teu. Sok hayang Bandung ada nyarita teh teu make pamikiran. Cek Ki Jubah Hideung nyorongot kaki Badil jeung kaki Badul. Dikitukeun maku guruna si Badil jeung Ki Badul teh teu wanian nyarita deui. Lajeng nyana deui aya benerna anu bieu dicaritakeun ku Ki Jubah Hideung teh. Anu saterusna mah jep we teu aya deui nu nyarita. Antukna mah kabehanana nuluykeun di lumampahna muru kakidulkeun eta tempat rek maluruh Rakaseta alias si gobang pikeun nyieun balitungan mangmaleskeun pati Ki Telegos Hideung. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia. Cag kaayaanana Ki Jubah Hideung. Ayeuna urang nyaritakeun lalakon nu lumayan lela katinggalun. Harita wanci keur mejeuna mentang mentring. Panon poe sumorot luhureun sirah. Karasa panasna nembus kana embun-embunan. Kocapkeun di hiji tempat hiji tegalan anu upuk aplak pinuh ku jukut anu ngaremplok hejo. Di sisi-sisina eta tegalan teh rajeg ku tatangkalan anu gedena meh sagede-gede beuteung munding. Manuk kadenge recet di sarada pating araclok luhureun dahan. Atuh ti kajauhan ti jero pilumuran hawar-hawar kadenge sora embe anu ngaberele.
patema jeung sora hayam bikang anu pating kartok jeung hayam jago anu kongkorongok. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dang-daunan. Lumayan karasana seger, mepes kesang anu ngaragajag bati lalampahan anu poe harita. Katempo dihandapeun hiji tangkal kai anu dahana ngarumpuduk. Aya sababaraha urang jalma anu kedariuk dina akar tangkal. Aya kana 5 urangna anu kedariuk teh. Anu duaan mah kawilang geus kolot. Katempo nu saurang mah awakna rada bongkok. Ari nu tiluan deui mah bisa disebutkeun saharnapeun manehna alias ngora keneh. Mutayalian maranehna teh nyatana Bah Jaweng jeung Eyang Jangkung. Katut Jakalodaya oge si Bohim jeung Ki Darga. Anu harita keur rareureuh dihandapeun eta tangkal. Saenggeusna tadi tos ngajora geuti lemur babakan careuh. Nyaeta rek ngeun balitungan kasih gobang. Tapi anu rek dijoragna geus teu kasampak di lemurna. Caritana teh beda we jeung anu kaalaman ku Ki Jubah Hideung jeung kadua baladna harita. Anu mana cenah si gobang jeung Nyi Kiranti teh geus lunta ti lembur nyatana dek kadulurna. Nganting pelembah mana-mana nama da teu apaleun cenah urang ditu mah. Teu lila pok kadenge Eyang Jangkung nyarita ditujukeun ka Bah Jaweng. Kira-kiranya kamarana cenanya arinjitna eta mangkeluk nu ngaran si Gomang jeung bikang Nyai Kebah. Hampir geus 3 poe asruk-asrukan mapai-mapai filem-muran. Malah make jeung kukurubutan asup ka leuweung sagala. Tapi woleh acanna aya weweganana ngeunaan cicinga eta mangkaluk. Ceuk Abah Jangkung. Sabar we heula Eyang. Kin we itung-itung ngawanohkeun ka tempat jeung lamur-lamur nu aya di wewengkon ieu we atuh. Da Abah mah yakin isuk atawa geto teh bakal kapanggih eta mangkaluk teh. Keur mujur we meureun poe-poe ayeuna mah tah walak teh. Ceuk Bah Jaweng ngagedean hate Eyang Jangkung. Ari ku kitu teh mah ketang. Kangaranya nyangan jelema hirup bari teu puguh jeung teu nyaho di mana ngajejogna. Nya pantes we rek hese kapanggihna ge nya. Tapi dah capek deh ari kudu sapoe atau 2 poe mah. Komo leuwih mah kikian ceris nya. Jaba Eyang mah rumah satu mawa bakal deui. Ceuk Eyang Jangkung. Ulah hari wang atuh soal nu kitu mah. Bisi beak bakal mah urang menta we kanu ngadangukeun ieu dongeng atawa kanu ngadongengna. Kata lain gitu. Keun maksud deh pan aya Ki Darga jeung si Bohim anak buah kuring. Darga, Bohim, barang siar ka ditu euy. Tuh kalamurnu itu tuh nyangan hakanyeun anu babari di hakanna we. Ulah nu atahan euy ngarti meureun maksudna we nya. Ceuk Bah Jaweng paparentah kadua urang baladna. Nyatana Ki Darga jeung si Bohim. Nya Abah, aduh, hayu Darga, urang barang siar heula. Aduh, ceuk si Bohim. Jadi tanah gitu teh bangun rada keheul ka Bah Jaweng. Atuh, jung wae Ki Darga teu nemalan tapi cengkat wae tina diukna laju lempang muru ka pilumuran anu aya di daerah dinya. Tenang Eyang pokona mah. Ari keur urusan dahareun mah moal kakurangan. Saya deukeut ka lemur mah pasti moal nepikeun ka teu meunang dahareun. Ceuk Bah Jaweng ngaregreugeun hate Eyang Jangkung. Nah rek naon ka lemur teh.
Apanya cenah ti kamari nyebutin geus teu baroga duit. Nya barang siar we atuh yang dadi kangaranan urang lembur mah pasti baroga ida hareun wae mah. Maksudnya rek ngajajaluk gitu pundu penta lain. Tanya yang jangkung. Tanpa hamun jeung teu nyahoun manehna mengeunaan pagawean Mbah Jaweng. Nyaeta dedengkot begal gerot. Puntu penta bisa. Aduh ari sakirana eueuh nu mere mah nya cokot we langsung teu kudu bebejakan nyuboganya. Oh, ngabang saat atunya maksudna teh kitu. Ya kurang leuwih mah kitu we lah. Teu naon dina kaayaan darurat saperti kieu mah da dimeunangkeun meureun nya. Cik Mbah Jaweng. Jiga nu nyaho wae kana perkara halal jeung batal deh. Pirague geuing nya dina agama nitah maling kapangikut atawa kapanganutna. Nyalah kumaha awewe da mah. Ngan kuring mah ulah aji babawa we lamun aya nyanyaon. Boh lamun dina kapangina leuwih jauhna mah urusan dosana. Kieu-kieu oge kuring mah apal keneh kana halal haram. Cek yang janggung. Bener ari manehna mah tepat dipanuju kana caritaan jeung tindakan Mbah Jaweng saperti kitu teh. Ari Mbah Jaweng ukur nyerengeh digitukeun ku Eyang Jangkung teh. Waktosna dulur teu karaosnya parantos seep cag atuh carios dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah menawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur gantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.